aja naon muludan di mana Sukatani aya kiaina aya budak leutik ngora keneh nyaho bisaeun nyaho henteu ngomong naon tak kiai biasa bae kiai manu diomong surga neraka dong pernah modar bae cenah aya kiai pernah modar mah bobongkong daek nu ceramah bobongkong ieu mah kadang-kadang jeung kumaneh mah aya kiai neuk ngariung deuleuh budak setan berekat aya kiai neuk nyolatkeun jeung santrina leuler hejo neangkeun bangke giliran cek imam teh menyolatkeun jam 10 kaifa tasaduna ala hadil janazah khair cek kami diburi cair cek imam khair cek kami cair barang dibuka di jalan amplop mun 5.000 atupan ngomong kami cek kami paeh-paeh teuing dia teu buka duit mah dasar paeh kakarak atuh ka kerja di santri mah tapi geus jadi kiai mah ngeunah dengekeun kula beu mah nya tahadus bini mah lain agul ku payung butut budak leutik kisadim eta lamun ceramah belahan rangkas be sajam paling leutik 5 juta atuh komo ieu beda kecamatan kisadim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal islama aqidah wa bil qur'ani imaman wa hikmah wa ja'alal Indonesia daulatan al-mustaqillah wa bi undang-undang dasar 45 falsafah wa bi Pancasila asasa wa bi sabang ila mirake wilayah wa bi sukatani qaryah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujahidi fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Hadaratul mukarramun, para guru-guru urang anu hapunten ku al fakir teu bisa disebat nami satu persatu. Urang doakeun kiai-kiai urang ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, ditambah kabarokahan ilmuna, ditoel hatena ku Gusti Allah supaya teu bosen ngabingbing ngajari ngadidik urang sadaya supaya urang salamet dunia terlebih akhirat jaga. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah manawi aya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, teristimewa jajaran panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, urang doakeun sagala pengorbanan panitia ku Allah dibalas kulipatan pahala. Ieu kampung ku Allah dijadikeun kampung anu barokah, masyarakatna sing daek ibadah nalika urang maut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pohara pengorbanan panitia urang Sukatani bebeakan bener tante bu, diaya-ayakeun tenda, diayakeun sagala, diamparkeun, disuguhkeun alabatan nyundatan anak bener teu. Pan urang ge kadang-kadang neuk nyundatan anak bebeakan teh teu boga duit ge kangkorong dijual, sawah didupak bener teu. Beuh kolot mah sampai kadinya neuk nyundatan anak bebeakan, tapi kula masa umur buleudna hulu sampai ayeuna can pernah ngadenge anak bebeakan neuk nyundatan kolot. Geus dulur sadayana langsung bae karena waktu geus menunjukkan 11:30.
bisi aya dunanya budak kainu caramah saha budak leutik ngora keneh sabari jeung kasep doang Rizky Bilar saha ngaranna bisi panggih di mana bae abdi hayang di aku ngaran kula Ajat Sudrajat Suryaningrat Mangun Kusuma Jatinegara. Urang mana eta si Ajat abdi urang Cilukut Desa Cileles Kecamatan Cileles sarua Kabupaten Namah Lebak nu arah ka posko kaditu ka Baduy. Jadi bisi urang Wanasalam lewat ka kampung Cilukut ka lembur abdi mangga eta mah lewat bae kaditu. Ngan lamun dek mampir di dinya aya imah 2 tingkat, belah kiri aya garasi mobil, belah kanan aya ruko, tah eta teu salah deui imah Haji Usen tetangga abdi. Laju para kasepuhan ieu si Ajat datang ka dieu neuk naon neuk magahan urang dieu ampun paralun. Di dieu mah kiai panglobana abdi mah rumasa para kasepuhan. Ilmu panemu jampe pamake luang pangabisa teu aya boro-boro saciduh metu saucap nyata abdi mah umur nu ngasih ngora bu lahiran 83 kuari karak 31 tahun. Adapun abdi dongkap ka dieu abdi mah takziman hayang ngiring muludan jeung urang dieu nu kadua ngaijabah pangulemna dulur abdi keluarga abdi nyaeta Ki Sadim. Sebab ibu bapak dengekeun abdi mah jeung Kiai Sadim ieu masih keluarga pada incu. Abdi incu bapak kolot abdi, Ki Sadim incu bapak kolotna. Jadi pernah padia dia pa aing-aing meureun kitunya teu batal wudu lah kula jeung Ki Sadim mah henteu. Atuh pada lalaki ieu kadenge ku kula ge ceulik kula mah kieu-kieu ge moal bisa dipaling. Tu gagah meureun maling ceulik kula mah. Geus dengekeun teh acarana muludan. Ari ieu foto saha ya? Awas ieu Ki Sadim urutna ulah pake moe pare ya. Lain jasok merang kana awak. Komo pake tebeng WC mah beurit kitu dekeun asup. Be korina ge nya suarana geus panjang ngaheangnya. Urel-urelan doang sok ngadahar orai welang tak kori mah. He ibu kula mah eta ngadenge kori pak ngadenge kori kitu sok kadedengekeun bae datang ka imah ge terngiang-ngiang ku terngiang-ngiangna kula mah keur hees ge tilok dek dahar-dahar acan. Acarana muludan geus ulah suserian bae dengekeun lamun ang tiramena doang ku maneh mah ya giliran ditanya di mana pengajian maja naon muludan di mana Sukatani aya kiaina aya budak leutik ngora keneh nya bisaeun nya henteu ngomong naon tak kiai biasa bae kiai mah nu diomong surga neraka dong pernah modar bae cenah. Aya kiai pernah modar mah bobongkong daek nu ceramah bobongkong ieu mah kadang-kadang jeung kumaneh mah aya kiai neuk ngariung deuleuh budak setan berkat aya kiai neuk nyolatkeun jeung santrina leuleur hejo neangkeun bangke aya kiai neuk ka masjid make solendangna ngelewer diledek budak mah Batman. Padahal mah kiai mah pondasi lembur ulah sok disepak ku suku lamun pendasi disepak ku suku kira-kira nu ajur suku ta pendasi atuh jacokor kumaneh eta hampura kula mah ngomongna kasar bae nya sebab kula mah lain makhluk halus ngomong doang kasar ge hate mah Hello Kitty teh tenang bae. Atuh anjing teteh mah kadang-kadang diajak ngaji teh ngaji ka mana ka nu kiai embung kunaon atuh kiai mah nyalah-nyalahkeun bae giliran teu salat neraka teu zakat neraka ai giliran nyaritakeun surga pikeun kiai bae dong surga boga bapak kolotna bae balik teuing urang mah jamaah ka neraka kabeh teuing cenah ge ka surga mah kiai bae sorangan kiai ge di surga sorangan bae mah keseleun ieu kege nyamperkeun urang cenah. Aya di dieu nu sok ngomong gitu aya dengekeun teruskeun ngaji mah dengekeun teh ngaji mah teh dengekeun jangankan geus ngadenge kiai 2 jam diuk jeung kiai 2 jam dahar jeung kiai 2 huap cenah ge suku karak kalengkah di imah dosa urang geus dihampura ku Allah. Maninta qala liya ta'ala ma ilman teh gupiro lahu qabla ayah tua jadi nu hadir kabeh dosana dihampura dibawa cenah ge ka ku malaikat ke luhur langit ditanya ku langit kat naon eta dosa
urang mana Wanasalam kernaon muludan di Sukatani laju neuk di Sukasari laju neuk dibawa ka mana neuk dibawa ka langit embung cek langit ampun paralun malaikat kunaon loba teuing laju bawa ka mana burung bawa ku maneh ka laut akhirnya ku malaikat dibawa ka laut laut ge embungon dibawa ka gunung teu daekeun laju cek malaikat Gusti ka manakeun ulah lieur-lieur malaikat bawa deui ka Sukasari maksudna kumaha Gusti cicing kumaneh di jalanon bisi aya jalema nya ceramah can anggeus aya nu balik ti heula bikeun ka si eta aya di dieu nu sok balik ti heula aya mana jalemana pura-pura hayang kiih geus dengekeun ngaji ya saeutik jumlah nabi ka aya 124.000 nabi di mana jumlah nabi kanyahoan baheula ka kangjeng nabi keur calik solongonong istri nabi calik di pinggir nabi kemudian nyekel kana dagu kangjeng nabi horeng lain sacekel-cekelna ka eta pamajikan nabi sabari ngitung kana janggot kangjeng nabi ketika dihitung eta bu janggot kangjeng nabi jumlahna aya 124.000 lembar makana dengekeun urang Wanasalam lamun ieu urang Wanasalam bapak-bapak janggotan bu salaki ibu janggotan horeng eta janggot sunah nama dipanjangkeun beda jeung kumis mah sunahna dikosu naon dikosu disetrip ulah sampai eta kumis ngalewatan kana beubeureumm biwir kunaon kitu kumis teu meunang ngalewatan kana beubeureumm biwir hukumna makruh nu mantak makruh ripuh bisi keur ngadahar baso pabeulit jeung mie 124.000 teh di ranking jadi 313 rasul 25 nabi jeung rasul anu urang kudu apal kana nabi nu 25 ulah eleh ku budak TK mah ngaranna nabi nu 25 sok dinyanyikeun cek budak TK teh Adam Idris Nuh dan Hud Soleh Ibrahim dan Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub dan Su'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa dan Nabi Muhammad coba barang kabehan Adam Idris kunaon repeh bae abdi mah henteu bisa makana repeh bae abdi mah henteu apal 25 ka dengekeun jadi 5 ulul azmi 5 jadi hiji sayyidul anbiya wal mursalin Abdulul makhluqat menang gelar Habibullah baginda Nabi besar Muhammad maka pantes wajar jeung munasabah ieu urang Sukasari peuting ieu ngayakeun muludan bentuk cinta syukur sanajan muludan mah lain diramekeun di dieu bae di batur ge rame bener teu makana muludan mah ulah paleutik-leutik kudu pagede-gede komo lamun kumaneh jalma sugih ulah sok iilueun jeung nu miskin benar jelema sugih ieu nu ngamera saya kaluhurkeun jabisi nu caramah huluan ge sampai mana tadi teh dengekeun jelema sugih kumaneh mah rizkina ge ku Allah dileuwihan bener teu makana kumaneh mah lamun mulu dan kudu leuwih ti batur nyeun parcel 20 kumaneh mah kudu 200 betul batur urunan 200.000 kumaneh mah kudu 2 juta panu miskin mah dengekeun nya nu miskin mah jalema teu gableg nu teu gableg ge sok gagablegan ai nu sugih jelema gableg gogoblogan bener teu nu teu gableg ge gagablegan ai kumaneh nu gableg
panu sugih maka lamun sato mah kebo apal kebo eta kebo lamun ngising sagede tai leutik tak gede tai kebo gede. Nu miskin mah kotok lamun kotok ngising sagede tai leutik tak gede tai kotok. Berarti lamun di dieu nu sugih iiluan jeung nu miskin muludana sarua bae ongkoh kebo ngising sagede tai. Aya di dieu nu sugih koret aya mana jalemana tunggas jeung ulah nelekon beteng bae dia mah eta kiai 7 bulan tah 8 bulan cenah bulana kudu disukuran jadi jalema gendut mah sebab jadi jalema gendut mah pasti bakal asup ka surga. Teu percaya cek Kangjeng Nabi nu asup ka surga eta nu berat timbanganana cenah ge. Doang teteh mah nu kuru dadah gitu. Muludan maka gedekeun kudu pagede-gede bahkan cenah ge lamun teteh sedekah muludan sadirham. Sadirham eta teh 4 gram emas. Harga emas kuarika lamun si anyih dirangkas 1.280.000. Nyahoan teu sok meuli. Nyahoan cenah si eta monggo teteh moron. Lamun orang sedekah muludan 5 juta cenah ge teh kurang leuwih eta ku Allah bakal dibere aman satahuneun amin. Moal kakenaan musibah, moal kakenaan balai, moal katinggang kalapa, moal kagencet lawang. Parukna kagencet lawang teu boros. Bohong meureun ajat pan cenah tatangga kami kamari mantas muludan ka pasar kasarepet motor atuh ditanya ku teteh si eta urunan muludana sabaraha aya eta mah ngeun beak 70.000 uyuhan beteungna ge teu betus bener teu gedekeun muludan mah kudu pagede-gede eta berekatna gedekeun parselna gedekeun ngeun lamun nanya ka dengekeun ku kakak eta sedekah muludan nu lebih utama nu asak apa nu atah. Cek guru ya sedekah mah nu lebih utama nu tereh katarima ku pejit naon eta panu atah mah loba caritana salaki jeung pamajikan bedegeran muka berkat geus kokobok sagala barang dibuka beas kabeh atuh neuk naon panu digayem bener teu nu asak mah ripuh teu meuli kotok newa kotokna geus suat ngolesat gana jurang teu boga kompor gas niup songsong kuat monyong-monyong. Jadi sedekah muludan mah nu lebih utama mah nu ngendengekeun lamun ngaberkatan kiai hayang leuwih utama cenah ge nu asak aya nu atah gedekeun muludan mah teh dina kitab haulaka geus dengekeun zikra ihtifali bi maulidin nabawi karangan Syekh Muhammad bin Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Husaini ngomong kieu Abu Lahab apal teu Abu Lahab mamangna Kangjeng Nabi nu kafir babaturanana Abu Jahal Abu Gosok dan Abu yang lainnya eta Abu Lahab teh ketika Kangjeng Nabi gubrag ke alam dunia poe Senen Abu Lahab bunga nyambut kelahiran Nabi sampai ngamerdekakeun hamba sahayana nu ngaranna Suwaibah. Kemudian Abu Lahab paeh tati mimiti paeh Abu Lahab setiap poe Senen menang keringanan siksa ti Gusti Allah gara-gara bunga nyambut kelahiran Nabi sampai ngamerdekakeun hamba sahayana eta Abu Lahab nu jelas-jelas kafir atuh komo urang Ahab apil omo ulang Ahab apil omo ulang gedekeun makana muludan mate pan ieu kabehan ge urang cinta ka Nabi bener teu ngaji saeutik Muhammadun mim ha mim dal lamun cek santri mah bina mudoab di elal di asal lah ngarti moal teteh geus ulah dicaritakeun geus ulah molotot naon marah bodoh teuing kula mah tadi lagi kenal henteu jeung teteh beres di dieu menek balik dengekeun
mim mau judul khalaik bisa babi ayana urang ku sebab diayakeunana Kangjeng moal aya Sukasari moal aya Wanasala moal aya Rangkas Bitung lamun Nabi teu diciptakeun bener teu laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq lamun Nabi teu diciptakeun maka alam jagat raya moal diciptakeun bohong merenjat pan cenah Nabi nu pertama mah diciptakeun Nabi Adam bener ngeun Nabi Adam ge diciptakeun dina nurna Kangjeng Nabi Muhammad makana ieu urang kabehan bunga lamun ditanya Pak cinta ka Nabi Bu cinta ka Nabi cinta ka Rasul cinta ka kula atuh kula ge henteu ya naon jalobana Roni di dieu mah rombongan ini iya urang kabehan ditanya cinta ka Nabi bener nahan pernah panggih jeung Kangjeng Nabi pernah ngimpi jeung Nabi boro-boro paling ngimpi di udag-udag kuntilanak pernah ziarah ka makbaroh Nabi nu aya di Masjid Nabawi encan hayang ka ditu boga duitna geus daftar nu edan atuh neuk saha nu ngalempangkeun ngendengekeun Pak urusan munggah haji jeung umroh mah kumaha nasib bener loba jelema-jelema sugih aya nasib teu berangkat Kak jelema miskin ngabadeug aya nasib berangkat bener he urusan haji jeung umroh mah Kak kudu gede kayakinan ulah eleh ku tukang nguseup belauk ceun meunang wadah mah geus mawa bener teu aya di dieu tukang nguseup aya bejakeun ka tukang nguseup mah hirupna moal maju-maju maju saeutik kecebur basina mah teh urusan munggah haji maka jeung umroh kumaha nasib baheula ka di Tangerang aya jelema ku kolotna di warisan tangkal kalapa hiji ngeun tangkal kalapana teh condong ka pabrik kemudian titah dituar ku nu boga pabrik ceuk kumanehna embung ja ieu mah warisan ti kolot kula turun manajerna ceuk manajer ka wayahna bae ieu kalapa tuar bae kunaon kitu sebab lamun rubuh bisi ka pabrik embung manajer sebab warisan ti kolot kula hiji-hijina ih tenang cek manajer kege digantian nu bener manajer hooh kieu bae burung manajer aya neuk digantian mah mangga kalapa dituar kula mah hayang dimunggah hajikeun akhirna kalapa dituar teh kumanehna dimunggah hajikeun balik munggah haji disebut haji kalapa atuh geus naon bae munggah haji maka neuk haji surnah tak apal haji surnah gusuran tanah anak haji kosasih ongkos dapat ngasih doang kula ya kula mah haji na kosasih ongkos dapat ngasih nu penting mah ulah haji Muhyiddin apal haji Muhyiddin musuh nasi sulam teh tukang bubur munggah haji mah geus 3 kali tapi polongo bae aya di dieu nu kitu aya dengekeun teh lamun orang cinta Nabi ulah ngen ngomong doang sebab ka lamun ngomong doang cek budak kuari mah tanpa bukti ngaranna bullshit pan iya bapak-bapak ge keur baheula nembak ibu-ibu sampai boga anak eta hasil omongan nu dibuktikeun bener keur pamuda teh neng aku cinta padamu apa buktinya gunung akan kudaki lautan akan kuseberangi bila tak percaya belah dada besok antar ayu neng kemana kantor desa ngapain bikin surat keterangan tidak mampu apa aku tidak mampu berlari dari dirimu sayang kumaha aja budak kuari mau bobogohan bae ya anak teteh dibere duit rela teu dijajankeun nu penting meuli kuota atau voucher wifi bener pan kuari mah sagala pindah kana HP TV pindah kana surat menyurat lewat HP kirim uang lewat bahkan bobongkong beh mau ke HP kuari mah ih teu percaya keur peuting ceramah balik ti Padarincang 2:30 lewat kuburan aya pocong di luhur kuburan ditanya ku kula cong kunaon kumaneh di luhur hampura kiai dihandap bawa sinyal cenah atuh kumaha ka ja kuari mah ibu-ibu ka kudu loba dipantau sieu mah umur 50 tahun benyeun Facebook ngaranna ge inces yang selalu tersakiti cenah wow banget di glowing kon di inbox ku budak pamuda sabari minta WA ai ketemuan cek budak pamuda teh dari mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA
Dari mana datang kecewa, di Facebook glowing ternyata tua. Aya nu kitu aya. Kudu izin dia geus nini ulah ngomen FB Pro bae. Ieu mah hai guys. Sagala di-upload. Dengekeun teh pan budak kuari mah bobogohan bae lewat WhatsApp, bener teu? He lulusan SD be karak sakola SMP kiai lamun teu ditantau, beuh bobogohan geus macem-macem. Panggilan lagi geus ayah bunda, abi umi, ayang embeb, isuk-isuk geus ngaWA kakak bogona, sayang kamu udah sarapan belum? Yang banyak ya makannya agar kamu kuat menerima kenyataan. Kamu jangan makan simot, jangan makan bangkong, apalagi makan kicak-kicak, takut boolnya hurung cenah. Dohor ngaWA adik kakak bogona, sayang kamu udah sholat belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat aja kamu tinggalin, apalagi aku. Dijawab kula lakina, alhamdulillah beb sudah, ini juga lagi sujud sudah. Lamun orang cinta Nabi ka dengekeun dina kitab Murokil Ubudiyah, ciri jalma cinta eta biasana aya 3 biasana. Ieu keur ngomong biasana teh. Ciri jalma cinta eta teh biasana aya 3 biasana. Ieu keur ngomong biasana. Hiji, lamun jalma cinta sok loba nyebut ngaran anu dipika. Sebab man ahabba syai'an kasura dzikru, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Contoh kula boga kabogo ngaranna Sarwiti, ceuk kula Sarwiti. Orang sekarang punya bicara love is blind. Dek dahar nele piring eta piring beungeut. Dek nginum nele gelas eta gelas beungeut. Asup ka kamar mandi nele gayung eta gayung beungeut. Ka kamar dek hees nele toke eta toke beungeut. Kunaon bogoh ceuk kiai manusok ngaji Kifayatul Azkiya ngaranna ka istigrok Bibihari Sarwiti. Dengekeun teh hartina naon? Lamun urang cinta Nabi urang kudu loba nyebut ngaran Kangjeng. Kumaha carana? Lobakeun maca sholawat. Sholawatna mah nu mana bae, neuk sholawat nariyah, kamilah, ibrahimiyah, nuroniyah, asal ulah sholawat sarwitiyah bae. Ngan ceuk guru kula lamun urang hirup hayang barokah, ngaran barokah mah bu lain bro di juru bro di panto bae, ngaran barokah mah ziyadatul khair ba'da khair, tambahna kabagusan. Lamun urang hirup hayang barokah teh dengekeun ceuk guru kula urang unggal peuting ulah poho salat hajat 2 rakaat, beres salat hajat maca sholawat 313. Kunaon 313? Sebab 313 hitungan sahabat Badar nu ngelehkeun 1000 tentara kafir. Mana sholawatna? Sallallahu alaihi supaya hirupna barokah. Lobakeun maca sholawat komo ieu bulan mulut bener teu Bu? Lamun bisa mah ibu jeung bapak dengekeun ijazah ka kiai. Naon kitab najat, kitabna Dalailul Khairat. Tina kitab Dalailul Khairat mah lengkap Bu, eta maca sholawat ti poe Minggu sapoe ka poe Senin aya supaya hirupna baro, dagangna baro, tandina baro, usahana baro, rumah tanggana baro, ulah pasea ba. Pan di dieu aya keneh nu sok pasea aya. Komo pan bikang mah nya lamun salaki bangkrut, balik gawe duit teu mawa, babawaan henteu, bikang malaju bae mata molotot. Untung anjing ngomong pan ka salaki, kakak mah tiba heula kitu bae ieu. Leumpang jalema balik jalema. Atuh ceuk salakina leumpang jalema kudu balik monyet. Atuh kadohong jeung kawin jeung kakak mah deuleu ka batur mah rumah tangga karek 5 tahun. Geus tumpak mobil turun mobil. Ari urang rumah tangga 15 tahun boga anak doang 14. He atuh kula nu kudu kadohong mah kawin jeung kumaneh nok. Kumaneh mah jeung boga barang doang ucing teh laku katoe langsung sret-sret bae.
aya di dieu nu sok pasea aya panu sok ngajadikeun pasea dina rumah tangga mah urusan dapur bener teu loba jalema cerai gara-gara urusan makana kula manitip ka urang dia lamun rumah tangga mung pasea wayahna ka nyieun imahna ulah pake dapur atuh kumaha aja eta nu sok nyieun pasea ge komo lamun neuleuh urusan dunia ka jalema saluhureun bakal cilaka min alamati syaqawah nazruman fauqahu fi dunya ciri jalema cilaka ka lamun neuleuh urusan dunia ka jalema saluhureun teh engke ngomongna iraha kula doang batur iraha kula doang batur pugu kadang-kadang batur ge hayang doang urang pan hirup mah sawang sinawang doang termos apal termos luarna tiis jerona hirup batur ge ceuk urang ngeunah amat jadi si eta mah mobil boga imah gagah atuh teh nyaho teuing teh buah mah cicilan ka bank sabulan 30 juta atuh buah ning teh paling ge boga hutang ka bank emok aya kitu di dieu nu ngahutang ka bank emok bikang talalaki lamun lalaki mah bang sila kumpul di imah RT kami berjanji apabila tidak bisa melunasi hutang kami maka kami akan nyumput teka bayaran tah hutang karak bebeja ka salaki ju ujung-ujung nama eta hutang dibayar ku duit kira aku salaki monyong ompong pakai mer hutang nuk saha nu daekon lamun urang urusan dunia ka dengekeun neuleuh ka saluhureun bakal cila baheula aya caritana ka tukang ngaborong buah manehna mantas ngaborong buah dukuh jeung buah manggu terakhir ngaborong buah huni capek meureun teh mantas naikkan tanggal dukuh jeung manggu diuk be ku manehna dihandapeun tanggal huni nyarande be ku manehna teh capek meureun diusap ke sangna ku manehna teh cek kumanehna teh aya keneh kitu dina cai dina kampek cai haus amat cenah nginum tak kumanehna teh atuh sasirik-sirik teuing jak kakak mah jeung teteh hahaha komo deuleu bapak-bapak mah selebur be ngarokok teruskeun pa ngarokok mah ulah beunang cerekanan ulah ngarokok nu ngarokok mah penyakit paru-paru lah nu teu ngarokok ge penyakit rupa-rupa ngarokok paeh teu ngarokok atuh mending ngarokok sampai paeh sarua jeung ngaji paeh teu ngaji mending ngaji teh sampai paeh bener tak? Nges delekon ieu keur nyaritakeun jalma nu aral teu syukur nyarande be dihandapeun tanggal huni ngomong kieu ku manehna Gusti ieu hirup ku capek-capek teuing tiba heula jadi tukang ngaborong buah bae tadi mantas naikkan tanggal dukuh jeung manggu ayeuna naikkan tanggal huni ieu buah huni laleutik ari tanggalna galede Gusti Allah mah teu adil ari nyiptakeun waluh buahna galede ari tanggalna laleutik coba Gusti lamun buah huni segede-gede buah waluh cepet beren hayang menang sakarung ge eta biwir ka can garing-garing acan buah huni nu asak pluk beraga kana irungna ngorejat ku manehna ceuk ku manehna astagfirullah lamun buah huni segede buah waluh ajur pasti nama banget bener tak maka da ulah sok ka Rasulullah teh ieu mah kakak jeung teteh kadang-kadang ngomong Gusti hidup kula mah tiba heula kieu-kieu bae nyahoan pangeran ge lamun kakak dibere sugih kakak mah geus moal kaur ibadah ngitungan duit bae pugu teteh mah karek dibere emas 50 gram ge teteh mah geus gede lag bener tapi ieu urang dengekeun heuy urang wana salam kabehan ge nu dipusingan urusan dunia sampai jalema hulu dijieun suku dijieun hulu lempang poek balik poek kabela anu soek geus teu neuleuh halal jeung haram neuk duit jurig duit setan nu penting ka imah balik moal duit bener teu padahal mah dengekeun ku teteh jeung kakak milik jeung rezeki mah geus ditentukeun diudag-udag ge aya lain milik rezeki urang mah gati teu diudag-udag ge aya milik rezeki urang mah bakal datang teh baheula ka kula belajar ngaliwet di Serang balik ke Rangkas naik kereta ekonomi
di tengah perjalanan beteng kula lapar, kula meuli tahu Sumedang. Eta tahu karena kendek dihuapkeun nempel doang karena biwir leungeun kula kasenggol ku penumpang lain. Tahu kula ragam cek kula belum 5 menit neuk meuli deui teu boga duit ngaranna ge santri karena ke kula dongko satpam lewat dilejeg ku satpam kaharti teh ya Kak heuy kaharti teh geus dina biwir gaya lain milik rezeki magati bener makana ulah sok sirik ka milik batur masing-masing bae teh geus ditentukeun ulah ieu mah batur usaha maju kumaneh mangilikan dukuna ti mana benar guys 2 ya atuh tenang bae sih kula ge neuleuh doang iya 2 ya geus tenang bae 2 lamun urang cinta nabi urang eta akhlakna kudu doang Kangjeng pan di dieuna ge deuleunya tuh kumaha tuh mari kita kedepankan persatuan untuk membina insan yang kamil boy seperti Nabi nek nyontoh Nabi akhlakna padahal dengekeun nyontoh Kangjeng Nabi magati hese susah sulit hayang doang Nabi mah sulit gati hese susah lamun urang nyontoh Nabi sulit gati hese susah Nabi mah pan dicontoh moal kacon ngen kudu nyon urang mah gagah ge kadang-kadang di suatu tempat nu boga jabatan diagung-agung keur boga jabatan bener geus teu boga jabatan mah Allah kiai diagung-agung ku santrina bener nu sugih diagung-agung keur loba duit pan keur loba duit mah loba duit loba dulur eueuh duit malah labur henteu dulur henteu batur lamun duit anu ngat bener Nabi mah contohun urang gagah di semua bidang bahkan dengekeun lain di hareupeun dulur tatangga jeung baraya Nabi mah di hareupeun musuh gagah lamun Nabi cenah ge ka ka masjid keploh be anu nyiduhan kafir ku Nabi teh dikukumaha teh diusap dibalas dengan senyuman coba nu hadir di dieu lamun neuk ka masjid atawa neuk ka muludan ka dieu di jalan aya nu jiduhan kira-kira neuk kumaha tuh dia mah ongkoh neuk nyonton Nabi kumaha lah buktina ngomong besa cayut nyonton Nabi bener suatu saat cenah ge ka nu nyiduhan Allah Nabi nanya ke sahabat ai langganan ka mana teu aya cenah ge nuju muriang ai udur sahabat urang toong yuk si kafir nu sok nyiduhan kula nu boga kueh moal kueh nu boga ieu moal ieu nu boga anu moal anu tuh dengekeun ka Nabi mah ngadenge musuh muriang ngajak babaturanna noong eta Kangjeng Nabi coba nu hadir di dieu lamun ngadenge musuh muriang kira-kira ieu mah kira-kira nek ngomong kumaha kira-kira ieu mah roros dia cocok marem modar pajuh kerud aing mah muji gede alhamdulillah bener pan urang maka sok boga hati SMS susah melihat orang senang melihat orang padahal mah nu ngasupkeun ka neraka mah lain penyakit liver jantung darah tinggi lain penyakit hate di antarana hasud takabur ria ngarasa gagah aing teu batur ngarasa hebat aing teu batur ngarasa bisa aing teu batur paluhur-luhur tangtung pagirang-girang tampian pagede-gede hulu uyuhan meuli pecina muat pan aya kan sok ngomong kieu Allah di lembur ieu mah Allah kula mah Allah kula mah di lembur ieu mah Allah atuh Allah kakak mah Allah iya mun aya ge aya bener teu hirup mah ulah ngarasa gagah ka ai can bisa ngegel ceuli sorangan mah ulah ngarasa hebat ka ai can bisa mau motor ngebut sabari kunci setang mah bener teu ieu mah ngarasa pangbisana mulu dan model kieu ge teu cukup ku jelema saurang bener teu cukup ku jelema pinter ka butuh jelema bodoh bener bahkan kadang-kadang nu capek mah nu ngamparkeun samak jelema bodoh cocok dia mah doang dipangmeunangkeun atuh henteu kiai butuh kanu bodoh nu bodoh butuh kanu kiai saling melengkapi dengekeun
cekula ge makana ya hirup di lembur mau sok pasea kudu doang kesebelasan main bola disebutna satim. Apal satim? Bapak kolot saya tak Kak dengekeun pan main bola eta aya nu jadi kiper, aya nu jadi back, nu gelandang, nu striker, nu jadi penyerang. Nu mampuna kiper-kiper, nu mampuna jadi back-back, nu gelandang-gelandang, nu penyerang-penyerang. Ulah yang jadi kiper kabeh, jam mulai nu nyerang. Ulah nyerang kabeh Kak, jam mulai nu kiper. Kaharti teh ya. Hirup di lembur mah masing-masing kemampuan. Nu usaha-usaha, nu dagang-dagang, nu ngawarung-ngawarung, nu tani-tani, nu ustad-ustad, nu kiai-kiai, nu PNS, ulah sok aya bahasa warung jeung warung, ustad jeung kiai jeung kia, eueuh gunaan, ulah sing solik sikut, bener teu? Ngendengekeun teh Kak, hirup di lembur mah ya lamun main bola, kumaneh boga bola, deuk diasupkeun gararati, babaturan kosong, oper ge ka babaturan, hartina dengekeun teh jeung Kakak, bisi Kakak jeung teteh dipercaya di masyarakat, Kakak geus jeung teu mampu, ulah sok dikekeureuweut ku sorangan bae ge, bikeun kabat akur ngan hirup di lembur maka ulah sok doang wasit maka dia ka ditu kartu merah kartu kuning bisana nyalah-nyalahkeun beka batur lamun hirup jalema jadi wasit nu kitu mah mangandeuh mah sok maehan kana tangkal ulah tangkalan nu dituar mangandeuhna nu dicacag jadi lamun di dieu aya nu ngayuni mangandeuh bedil jalema kitu mah akhlakna maksudna mah emang nage hirup di lembur mah moal lepas tina omongan jalema bener teu alahmun salahna bener nage diomongkeun jangankan keur hirup payah ge diomongkeun komo lamun payahna malam Sabtu Kak loba nu ngomongkeun eta ieu payahna malam Sabtu loba nu nuturkeun becena atuh nu nuturkeun maneh saha nu nguburkeun bener teh ya Kak baheula Kak baheula Lukman Hakim naik kuda Lukman anu naekan anakna nu nungtun karak ge leumpang aya nu ngomong heuh eta mah Lukman teu karunya ka anak ai kolot naek ai kumaneh ceuk ai kolot naek ai anak nungtun waduh ceng disalahkeun urang geus ceng aceng naek bapa nu nungtun karak ge leumpang Kak aya di bae nu ngomong eta mah anak Lukman dusun teu karunya ka kolot ai kolot nungtun ai kumaneh naek waduh salah deui bae ceng bapa naek aceng nungtun salah aceng naek bapa nungtun geus ceng kurang taekan ku saduaan akhirna Kak ditaekan ku saduaan karake leumpang aya deui bae nu ngomong eta mah Lukman teu karunya ka kuda puguh kuda leutik ditaekan ku saduaan waduh salah deui bae ceng aceng naek bapa nungtun salah bapa nungtun aceng naek ditaekan ku saduaan geus ceng kuari mah urang tungtun ku saduaan karake ditungtun ku saduaan leumpang karak sabaraha meter beh aya di bae nu ngomong Lukman mah jeung anakna kurang sasendok jeung naon mawa kuda aya neuk ditungtun teh dibuatan cenah bener teu jadi urang mah dengekeun Kak jeung teteh moal boga rarasaan ulah ge gaos ragag si eta mah kakula be ngalawan komo tinggal salakina moron tenang ulah ge boga rarasaan euy dengekeun geus tukang salon ulah dirobah ya bagus suarana urang doakeun tukang salon sing panjang umur batur mah paraeh kumaneh mah hirup be sorangan bae Kak dengekeun teh hirup mah moal lepas dina omongan jalema bener teu bahkan dengekeun lamun Kakak di dia ya mantas mulu dan tobat nu kabiasana Kakak tilok ilu pangajian ka masjid atawa ka majelis taklim jeung teteh jeung Kakak ilu pangajian mantas mulu dan tobat karake diuk menang 2 menit eor be hujan gede gelap dordar eta jalema pasti nunjuk ka teteh jeung Kakak pantesan dak hujan gelap dordar si eta ieu ngaji cenah bener teh ya atuh batur karake neuk daek pundung beka karti ya ku Kakak teruskan ais lagi bener mah ulah sok ngadenge karena omongan batur bener jadi ledek kuru moal di alam ge ngagendutan moal bener teu
terus tilu ya tilu tilu ya ya nuka tilu ya tungke ngapan heula he atuh capek dak he urunan borang penting teh mata pamajikan mata ngadahar-dahar kejo ngadaharan berkat bae ngendoakeun ieu nya kula rumah tangga ya jeung pamajikan karak 4 tahun can gaduh putra karak pamajikan doa ngalahirkeun hiji atuh kula boga anak mah di mana kaluarna lamun urang cinta nabi kadengekeun urang kudu ikut ibadah Kangjeng Nabi mah teh lamun salat ti penting sukuna sampai baroh ira orang dia aya nu sukuna sampai baroh aya boro-boro urang mah salat subuh ge loba kaberangan ieu kisadim punten kisadim ieu masjidnya masjid sakieu gedena lamun subuh pinuh kisadim kaluar-luar jerona kisadim kosong iya kitu ka nyeun masjid mah doang ngeduk kuburan nabsil kubri eta ngeduk kuburan lamun aya nu paeh gegeraan mau pacul mau linggis mau garpuh geus anggeus malah mun nonton nu ngagali ge teu degan asup bener nyeun masjid ge kitu kerjaan boga masjid mah hayu dak komo lamun masjidna di pinggir jalan sabari menta-menta teh lamun aya nu lewat lemparkan saja cenah giliran batur teu mere kusrukeun saja pantesan cek Kangjeng Nabi ya'muruna masajidahum wahiya khurrabun kuari mah loba jalema apa bagus-bagus ngabangun mas jerona apa kosong kok belenong lagi segede kotakan sawah naon goreng ngabangun masjid bagus sedekah jariah ngan lebih bagus ngabangun masjid di bagusan masjidna nu geusina leuwih kaharti teu ulah ieu mah kisadim nu adan subuh aki-aki bae as-salatu khailum minan nam as-salatu khailum minan nam Allahu akbar la ilaha illallah beres adan aki-aki sesolawatan cek aki-aki pakuluman bigoili ilmin ya'malu amaluhu maldudatun latuk balu saha eta saha naon budak jauh cacaha mending komat bae lah beres komat mik mah poho dipaehan ngecemprang sorangan bae cukup manehna nabuh bedug solangan adan solangan komat solangan salat ge solangan bae lah kebel-kebel mah ieu masjid Al-Qanaah ku aing dijual isuk manek adan jam 10 bae lah ko isukna adan jam 10 Pak kadengeun ku urang Sukasari diteangkeun ka masjid barang dicileuk ku aki-aki jaloba jalema aya LT aya masyarakat ganeng cek RT ulah loba jalema datang ka dieu kami neuk sidang aki di sidang ai kula salah naon teh teu pugu-pugu ku dalalia di sidang salah naon adan jam 10 subuh geus kalewat dohor can nyampe pagawean aki dong jelema nu edan atulah geula kakencengan teh nu edan kula teh dalalia japalang sakula mah nu edan mah dalalia kunaon ai adan kula 4:30 dalalia ti loka masjid ai kula adan jam 10 dalalia ka masjid berarti dalalia nu edan 1-0 dia teh cenah akhirna mah RT marah Pak cek RT geus dak ya aki-aki ulah adan deui terus saha gantina teh aya anak bisaun kitu teh piraku jeung geus pamuda di mana sakolahna teh henteu masantren henteu akhirnya anak RT adan gara-gara napasnya jeung aki-aki sekolah henteu masantren henteu jadi nu adan ieu anak RT sekolah henteu masantren henteu adan ieu anak RT gara-gara napasnya jeung aki-aki sekolah henteu masantren henteu Allahu akbar Allahu akbar Allahu
akbar. Atuh RT na bobodug aya naon teh anak ngajak takbiran cenah. Heuy makana pasantren kon. Ieu urang mana salam loba nu sakola loba nu pasantren. Loba nu sakola nya kunaon teu percaya ka santri. Padahal mah bunga jadi santri mah teh karak jadi MC bae ge tadi geus disawer ku duit 1 juta BHS hiji. Bener teu? Ieu mah kadang-kadang jing teteh ulah jadi santri. Jadi santri mah paling ge boga gaji tinu nadar tinu modar. Atuh keur jadi santri mah ge kami ge anu paeh senang ieu. Ija kadang-kadang nyolatkeun jam 10, jam 8 geus ka warung. Ngutang rokok, bakwan jeung kopi 10 ribuan. Bebeja ka tukang warung teh, balikna balik nyolatkeun. Bayarna cek kami balik nyolatkeun. Giliran cek imam teh nyolatkeun jam 10. Kaifat tasaduna ala hadil janazah khair, cek kami diburi cair. Cek imam khair, cek kami cair. Barang dibuka di jalan amplop mun 5.000. Atupan ngomong kami cek kami paeh-paeh teuing dia teu buka duit mah. Dasar paeh kakarak. Atuh ka kerja di santri mah tapi geus jadi kiai mah ngeunah dengekeun kula beu mah nya tahadus bini mah lain agul ku payung butut budak leutik kisadim eta lamun ceramah belahan rangkas be sajam paling leutik 5 juta atuh komo ieu beda kecamatan kisadim. Atuh kumaneh mah jeung sok tibalik teh lamun urang meuli embe pasti menang tampar tapi lamun meuli tampar moal menang teruskan sakola mah kula mah teu ngalarang baheula kula ge pernah kuliah 2016 wisuda di UIN teruskan sakola mah teu ngalarang ngan sakola kudu ngaji fardu ieu mah teteh mah jeung tibalik sabodo teuing sakola mah neuk S1 S2 S3 sampai cara rebrek awak da leubeting S urang dia loba nu sakola SMP loba nu sakola SMK loba nu ayeuna sakola SD loba atuh titah balik kunci kuari loba keneh nu sakola SD mah jeung geus teres setengah 11 kaliwara meureun ta jalema tuh dengekeun jeung ngajina kula mah nanya ge loba teu nu ayeuna sakola SD ngabadog cenah sia eta mah urang mah sok tibalik aya sakola TK eta anak ti subuh sampai ka dohor ditungguan ku indungna bener indungna ge moal timbel aya ka guru ngaji kumaneh mah tiluk diantir-antirkeun acan kadang-kadang iilueun jeung babaturanana parukna meureun magahan anak teteh nu sagede-gede kieu teu lieur pugu anak teteh mah umur 5 tahun 6 tahun 7 tahun lieur geus lehoan gelut jeung babaturanana kadang-kadang bilik ustad beak pake tutunjuk giliran dipagahan ku ustad gararati jangan ka teteh ieu cek ustad wa min syarrin nafasati cek anak teteh wa min syarri mata sapi cek ustad coba diejah nun jabar napa jabar pasa jabar sate jareti cek anak teteh mata sapi pan baheula mangaji na ngejah bae bener teu keur zaman urang tuturutan damar totok ngajina kana damar totok beres ngaji hidung hararidong heuh baheula macan aya zaman ikro bener teu alif tanwin jabar an alif jer dua in alif pes dua un ba jabar bapa jabar pakap wapa sekumim ya jaremi sin tanwin jabar san bapak kumis mim jabar manun jabar na kop jabar kope jarepi baheula ieu mah ustad keur baheula keur magahan ngaji baheula ustad ieu mah keur baheula baheula ieu mah akhirna cek ustad coba sakali deui napasati cek anak teteh mata sapi kehel meureun ustad lain mata sapi tapi mata dia kalah nunjuk ka ustad mata ustad mabur dia ka ditu punten ustad samakna menang urunan cenah astagfirullah makana ieu urang geus jauh teuing heuy cek kacamata dunia mah urang ngabagusan bae ieu baheula macan aya jalan nu diaspal tapi cek kacamata akhirat ba'dahu syarun ngagorengan makana dengekeun mim dina lapad Muhammad nu kadua mautul khalaik bisa babi paehna urang ku sebab kangjem lagi ge maot pan cek dina sholawatan teh ge lamun dunya tangtu kangjeng nabi ku ayana nabi ciri dunia rek ibu bapak ieu dunia bakal kiamat malaikat Israfil kuari keur nyeklan trompet malaikat Israfil bolongna aya 11 setiap bolong gedena sagede langit jeung dunia kira-kira sagede kumaha trompetna
eta ku malaikat Israfil bakal ditiup 3 kali. Tiupan anu pertama dar atupan kiamat, piraku kiamat dar atuh petasan gopok eta mah, sehingga jelema kaget nuhun teu ngabaris jadi om, nubukna hidung jadi putih, ibu-ibu nu hamil 5 bulan 6 bulan ngalahirkeun harita keneh ku kaget ngadenge tiupan malaikat Isra. Ditiup deui ka tiupan nu kadua alam dunia hancur, cai laut engke tumpah ka daratan, urang ke di laut timbulna seuneu, teu beda urang na heur caina beak nu timbul seuneu, urang bakal paraeh kabeh cenah ge paeh mah datangna ngadadak boro-boro kiamat, nyaho isuk nyaho pageto, bener teu? Al mautu yati bagtatan, paeh mah datangna tibati. Kamari keneh masih eta ka sawah, ari tadi dohor diumumkeun paeh. Aneh tante? Henteu. Nu aneh mah kamari paeh, poe ieu ka sawah. Atuh kamari ka sawah, poe ieu biasa teh mah ngabadeg jelemana. Nu aneh mah kamari poe ieu bobongkong macul. Ditiup deui ka tiupan nu katilu, urang dikumpulkeun di hiji lapangan nu ngaranna mahsyar, panas alabatan naon, matahari cenah ge ka 7 hasta, ti peuting ge urang kipas-kipas, bener teu? Komo teuing di ditu matahari 7 hasta cenah ge timulai umat Nabi Adam sampai ke umat Nabi Muhammad dikumpulkan. Ieu mah karaksa sabaraha desa ya kiai nu hadir di dia, 2 desa aya sabaraha puluh ribu ieu jebukot noyek-noyek ka ditu ngayapak ieu jelema kabeh ya. Poharanya ieu sakieu bae ge ti peuting panas teh, bener. Di ditu mah cenah ge matahari 7 hasta, urang teu make baju, teu make daun sataranjang, sendal ge henteu, makana aya nu kesangna sampai tuur cenah ge, nu kesangna sampai pingping, nu kesangna sampai bujal, nu kesangna sampai dada, anu kesangna sampai ti koro, aya nu ti kelekep ku kesang sorangan, ku panas-panasna ka. Makana di ditu cenah ge pusing nu teu magih tungtung, bingung nu teu magih pitulung, teu aya nu nolongan kecuali 3, hiji sedekah jariyah, 2 ilmu nu manfaat, 3 anak nu soleh. Makana kudu dipasantrenkeun. Harapan urang kunaon, urang muludan gede-gedean tahdal dina lapad Muhammad nu ku urang diharepkeun dukhulul jannah bisababi, hayang asup surga ku sebab syafaat Kangjeng. Ku sebab kitu ke urang bakal jadi jalema nu untung. Sebab ka jalema kabagi 4, aya jalema nu untung buntung, buntung untung, untung untung buntung. Sakali deui kabehan untung buntung untung buntung. Hiji aya jalema untung buntung ka di dunia mah hirup nangona ibadah telok daek, jeung tetangga sok pasea, jeung dulur teu akur, be sedekah telok, muludan pangpelitna. Di akhirat buntung asup ka neraka, nauzubillahi min. Aya jalema buntung untung, ieu si ieu mah hirupna mah masakat, boga imah ge 5 kali 5 teh bilik imahna ge, tapi muludan pangdaekanana teu boga duit ge pangcapena, anakna daek pasantren, jeung tetangga akur, jeung dulur sia tah tilok pasea. Di akhirat untung asup. Alhamdulillah nu 3 untung-untung, ieu nu ngeunah mah geus masugih, ibadah ulah diomong, munggah haji geus 3 kali, disebut ge haji. Tuh kumaha 3 kali. Di akhirat untung asup surga. Alhamdulillah. Nu kaopat ieu nu kieu jalema nong torogan ka buntung-buntung, hirupna geus masakat, jeung tetangga teu akur, jeung dulur sok pasea, anak teu rek masantren, jeung salaki jeung pamajikan pasea bae, terus ke masjid tilok daek paling geus setahun 2 kali, bari balik na moal sendal batur numpang bagusna. Di akhirat buntung asup ka neraka, nauzubillahi min. Pan urang mah kabehan ge hayang jadi jalema anu untung di dunia untung, di akhirat fi dunya hasanah wa fil akhirati cekolot macaina herang laukna, hirupna senang paehna, tinggal minta ka Allah wakina azab, dijauhkeun tina neraka. Maka doa urang diijabah, Allahumma inna nas'aluka salamatan, urang jadi jalema nu salamat. Alhamdulillah. Kaharti teh ya tah cek guru kula lamun ceramah geus sajam tanya jamaah kaharti tante, lamun geus kaharti geussan bae. Kaharti tancan
encan cek guru kula lamun geus kahartijat geussan kumaha bah lamun jawabna jamaah encan geus jat ulah diteruskeun percuma ngomong jeung si eta mah 7 mulut ge moal ngarti-ngarti. Kuntilanak naik sepeda jalan mundur ke cebur sumur, hati-hati ibu-ibu dan perawan memandang saya nanti malam gak bisa tidur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.